Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa anu mulia, wilujeng katepang deui sareng sim kuring. Jaki Putra Hermawan Martakusuma. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun warta ngeunaan pasutri palaku curanmor anu parantos diamankeun di Satreskrim Polres Magetan. Satreskrim Polres Magetan sukses ngamankeun sapasang suami istri anu diduga ngalakukeun tindak pidana nyaeta maling motor. Ironisna, korban ti kasus ieu mangrupakeun indung kandung ti palaku. Kadua tersangka masing-masing miboga inisial IRS 23 tahun sareng RA 27 tahun. Nu parantos diamankeun nyaeta dina kontrakanana di Desa Tambak Agung, Kacamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, basa dinten Jumat tanggal 30 November 2025 isuk-isuk. Basa diamankeun tersangka IRS nuju di teras, sedangkan istrina nyaeta RA nuju di kamar. Kasus ieu bermula tina laporan warga anu ngaranna ES 42 tahun, warga Desa Nuyung, Kacamatan Takeran, Kabupaten Magetan, nu saacana kaicalan motor oge basa dinten Minggon tanggal 18 November 2025 isuk-isuk. Tina hasil penyelidikan ieu dipika nyaho ku margi palaku ti kasus ieu mangrupakeun anak kandung ti korban. Kadua tersangka oge diduga nggunakeun kunci cadangan anu saacana ical pikeun ngabawa kabur eta motor. Selanjutnya, motor hasil maling eta dijual ka urang Mojokerto nu hargana kalawan sakitar 4,5 juta. Nu dimana hasil penjualan ieu digunakeun pikeun kabutuhan sehari-hari. Selanjutnya, Kasat Reskrim Polres Magetan ngaliwatan Kasih Humas nyaeta Ibda Indra Suprihatin ngabenerkeun ayana penangkapan. Jadi yang melaporkan ibu sendiri gitu? Iya, yang melaporkan ibunya sendiri. Yang pelaku ini suami istri. Yang anak kandungnya itu adalah yang laki-laki. Tertangkap di mana kemudian? Itu tertangkapnya di Mojokerto. Barang bukti yang diamankan kemudian? Yang barang bukti diamankan 1 unit kendaraan roda 2, terus ada surat-suratnya dan juga helm. Alasan dia mencuri motornya orang tuanya apa itu, Dan? Alasannya karena ekonomi, Pak. Tertangkap di mana, Dan? Tertangkapnya di mana? Tertangkapnya di rumah kontrakan di daerah Mojokerto. Kasus ini saat ini yang menangani siapa kan, Dan? Saat ini masih ditangani oleh unit Satreskrim bagian di unit 1. Kadua tersangka di waktu ieu parantos diamankeun di Mapolres Magetan pikeun ngalanjutkeun proses hukum. Balukar tina kalakuanana, pasangan ieu dijerat kalawan pasal 363 KUHP ngeunaan maling, kalawan pamberatan, kalawan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Selanjutnya, Polres Magetan ngahimbau masyarakat supados salawasna ningkatkeun kawaspadaan sareng teu ragu unggal rek ngalaporkeun kajadian-kajadian anu merlukeun bantuan petugas kepolisian liwat layanan 110 Polri. Janten ku ayana kajadian ieu kapayuna wargi langkung ngajaga kawaspadaan. Mugi-mugi arurang tiasa nyandak hikmahna supados kajadian sapertos kieu teu kajadian deui di lingkungan arurang. Sakitu wae warta ti sim kuring Jaki Putra Hermawan Martakusuma pamit undur diri. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.